aja pemperingan gitu. Iya terpenting ayo ngawirit ke bakteri nggak bersama. Elah, ilo kan ngamiri doang yang mending jadi cangking. Kumatanya di cangking aing sih mah. Sapenting ya. Kulhu 10.000. Salawat 10.000. Edan. Dek, emang dek nguasakeun ilmu naon sih? Abi bisa ngobaran jelema, aing sih lumayan sih cai segelas ya. Gocap. Ih, itu yang ngun semua. Sebuah kenalan tuh nu bisa ieu non ngobaran jadi cangking. Boga sih kenalan mah, dek iraha mang. Ayeuna tuh teu kuat teh. Pereri aing HSB pereri di cangking teh. Ulah oke bae sampeurkeun ayeuna. Heeh. Aing nanggon sampeurkeun ye. Aing nanggon kobong. Terus kira aing ngabekeun. Tuh tapi udah bener sih ya. Heeh. Salah urut saraf aing pindah deh. Kali ya. Ceklek sampai. Sanksi anu udah diurut tah. Eta baturan pula. Jero tah. Awewe. Tanya tuh mah awewe baik. Sugan awewe. Mana? Awas najong tuh. Tuh kan ngomong gue yang najong lah. Ih, ayo tuh udah. Dilepas kawin aja. Ya. Ustaz. Nanyak. Lalu. Nah, iya anu dek diurut ya. Mana? Iya dihalap ya. Terus ngomong di. Duk. Mana jel mana? Iya yuk. Terus duk lagi. Ya. Tukang urutan saya yuk. Tuh urutnya ieu. Kos dukun ieu mah. Masa Allah. Iya tukang urut nak. Ngaranna Mang Sodok. Nyana KKG geus kelas internasional. Ini bener sih ya. Bisa-bisa salah nyabak dia aing dah. Moal atuh kecuali awewe diurutna karak salah nyabak ge. Kulo naon. Nah tuh bangnya gerak pengurutannya kula ya mata kurutan. Atuh geus geura. Ada apa? Mang, oke Mang. Kopi. Oke, siap. Aduh. Minyakna mana? Ayo. Nah, masuk kudu kula kena ben nyakun minyak cenah internasional. Puguhan canai pemasukan ieu. Dek beli minyak hese. Atuh tangguan yang minyak heula. Geura. Mang, iya minyak nata. Iya mah orang nundek ngurut. Minyak dikurang. Diskon, diskon. Sia baju beureun diskon. Mang kade mang eta ulah jero teuing ih. Moal urang ge masih normal aja. Ya pimpin karadak amat rasana. Gua mang ngurut belah teu kudu mikiran pimpin kula. Karadak mah tuh. Mang, nu bener memang naon geunih. Geus cicing. Mang. Geus tahan. Alah. Geus geura. Buka bajuna. Si hari tapi mang. Salah nyabak deui lah. Urang ge normal keneh, Kang. Teu nah aya aja masa depan. Geus Jan. Guys. Mang lah. Mang eta mah birit. Oh, birit. Ke mana pipi dari cari tah. Tuh ih. Oh. Mana iya nu nyeri? Nah, eta. Nah. Duh, mang geretek ih. Sok eta non laju merangsang bet ya mun geretek mah. Ari sia pikiran mesum bae. Ampun aing mah. Geus cicing diurut ieu. Cicing bae. Maaf. Ari sia ngaji di dia geus kebelcan.
kebal Geus bisa non bae Mang. atuh karak memimpin tahlil mah bisa lah bari jeung ngaimaman. Enggeus lanjutkeun bae ngajina mumpung keur ngorak kene ye nya. Ke mah sia na geus kolot mah geus kawin mah sia hararese sia ngaji teh ya. Komo naon misalkan geus geus berumah tangga. Boga anak sia. Hararese sia ngaji ge. Mumpung keur ngorak kene nya. Ngajina terus. Mang atuh doakeun bae teh mah kena istiqomah gitu ngajina kena bisa ngabanggakeun kolot. Amin amin. Selalu didoakeun ku mamang mah. Asal terus ngajina nya. Gus. Cager. Ngasih Bang. Gus. Ayo cai naon cai? Cai. Segelas mah. Aya. Tenggon ya. Mang ya. Tidak tah. Tah. Cager. Mang mantrana tah. Geus isukan ge cager. Ya. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kopina. Ai, sia. Kopi karek datang. Beli di mana sih? Di Arab. Hah? Lain kopi di dia gua. Tuh orang kudu ke imah heula atuh nyokot. Bisa ngurut karek datang kopina. Ya nama kurang nyele iya nya. Bere-bere 2.000 gue. Bang, antar non ya nanti pengurutan. Sarobe. Asal cager ya. Insya Allah. Terima ya nya. Mohon. 2.000-nya. Di panjang mana Bang? Iya, nolnya agak etik soalnya. Tuker deh. Ya, tuker. Saya dibayar 2.000. Mang cenah geus teu bisa nyuruh. Yang bae kan duit mah. Pan aing geus pengalaman. Duit mah. Heuh. Udah gede namanya. Karasan dong global. Tah, ieu karek gede. Gitu atuh. Bager pan. Lalu boleh Bang. Ayo. Ayo tuh dia. Mana? Asri. Turun malu. Turun ya. Tongkat. Iya. Senang kan. Ya, senang ya. Senang. Iya, mantap. Tongong. Wih. Tonggut. Bener bae ka dukun. Itu kan urutna. Ngaranna Mang Sodok, sebutnya Mang Sodok. Mang, emangnya. Masih tak mau. Bingung kadang-kadang. Mang, garet teh kata ih. Asap kurang aja. Aduh, ngomong naon dia terang. Geus cicing bae. Udah ngomong. Sini nangan terus bae aja gojong salah di. Sukraju. Gitu. Zaman ayeuna mah kudu harus ieu naon ngaranna. Tah, istilahna ngabanggakeun kolot gitu tah. Terus lihat. Ada ngomong lagi bae. Bagus atuh misalnya geus mimpin tahlil jeung mimpin imam mah harus
Tuh, bagus atuh. Kalau misalkan geus mimpin tahlil mah jeung mimpin di mah. Ya, ingin